Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rita Tila bade ngabewarakeun ka pamirsa sadayana werehna dina raraga miara seni tradisi Sanggar Seni Seler Pakuan pimpinan Kang Yusdiana seja midangkeun pasanggiri virtual Suling Degung anu baris dilaksanakeun sasi September tahun 2021. Kawari-wari sadayana enggal ngiringan etang-etang urang melestarikan seni sareng budaya khususnya Jawa Barat. Yuk ngiringan enggalan. Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring Nendila seja umajak kapara nonoman seniman seniwati Sunda, khususna anu mika cinta mika landep kana seni budaya, kanggo ngiringan pasanggiri suling virtual anu diluluguan ku Sanggar Seni Seler Pakuan gawe bareng PPSS Pusat Pelatihan Suling Sunda. Mugia ku ngalangkungan ieu pasanggiri urang sadaya tiasa langkung panceg nanjerkeun ki Sunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rika Rafika seja nguningakeun sareng umajak kanggo sadaya seniman seniwati rehing baris digelar pasanggiri virtual Suling Degung anu digagas atanapi diselenggarakeun ku reng-rengan Sanggar Seni Seler Pakuan pimpinan Kang Yusdiana. Nah, kanggo pelaksanaan insyaallah baris digelar dina sasi September tahun 2002 hiji. Kanggo keterangan langkung jelasna tiasa ditinggal di channel YouTube Kang Yusdiana Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi Sterendeng Fitri bade nguningakeun ka sadaya pamirsa anu nuju manco dina channel ieu. Dina sasi September tahun 2020 hiji baris aya pasanggiri Suling Degung anu dipupuhuan ku Kang Yusdiana pimpinan Sanggar Seni ti Seler Pakuan atu gawe bareng sareng Kang Endang Sukandar di PPSS. Kasahawai anu bade ngiring ngarojong pasanggiri virtual ieu tiasa nguningaan lagu-laguna di channel YouTube-na Kang Yusdiana Official. Kasadayana ulah lali sasi September 2002 hiji. Hayu urang rujung, hayu urang dukung, mudah-mudahan sukses. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring pun Ani Sutawati seja umajak ka para nonoman seniman seniwati Jawa Barat anu mika cinta mika reueus kana seni walitra suling. Nyata dina sasi September baris diayakeun pasanggiri Suling Degung anu dilaksanakeun ku Sanggar Seni Seler Pakuan.